Ai mana menyengsirkeun aing. Aing sirkeun mana nyepertikeun we. Wararasnya di sawah joynya. Gila urang teh euy teh ka dieu. Duh. Urang teh ka dieu. Heeh. Iya pengen oge. Sana melaku. Urang teh berarti lembang teh ka ditu nya. Oh, eta. Mulai saung. Heeh, tuh patokanna tan eta. Duh, ngawawaas euy. Alas ya. Acong. Bisa jo nih. Ai urang mah da leutik tah gunana nu leutik kieu tingalikeun. Ait. Nah. Mah ya. Sok. Tadi ya. Oh, ya, muntang. Aing nepi ka eundur. Ya. Di itu urang teh nya. Ya. Itu tangkal lu itu. Heeh, bener euy. Heeh. Kang. Betot heula atuh ieu tingali. Iya heula. Urang rek nanya. Kumaha? Inu kieu naon ngaranna? Anu kieu teh ngaranna teh lain apem. Naon? Sasak. Sasak teh fungsina keur? Ya jembatan supaya urang teu ngajeleng kana susukan hawangan ye. Kemudian bebanna ieu mawa beas ente kan. Sampai teu berat. Tah ieu teh sasak teh memperingan jadi ya ame teu ngajeleng kita jembatan. Jembatan ieu teh. Heeh. Jadi urang dah ngacung. Nya euy. Balik ya. Lain kos bodoh wae urang teh nya. Padahal mah heueuh. Heueuh bener. Anu sasa tadi teh. Sok. Gituan. Tadi kan panderi. Heeh, sok dinya heula. Heeh. Mama. Nah. Karena sasak. Karena sasa. Mana geus buka sasa. Ngacung. Iya nya. Oh. Anjir ngeunaheun. Ngeunaheun. Gampang. Malah. Karena dia lempar sakit itu geus biasa. Iya. Kita lain jalan orai lain tuh rungkarengko ka ditu. Lah nya. Lain ieu teh. Nu tadi deui ieu teh. Kan Hawangan atau susukan. tong make Kela euy. lah pas aya sasak ieu mah lah. Kela urang tinggalian heula euy. Tadi ge aya sasak. Asli mah eueuh sasakna euy. Geus kaceleng we lah. Da kumaha deui atuh. Da ulah kumaha mah ulah aceleng-aceleng. Cek urang ogen ulah sok mamawa kendi. Undang ke mah tuh. 3 orang tingalikeun. Teu. Naon. Sok. Bisa. Kudu pinter atuh mah nya atuh. Sabaraha bulan tahun cicing di sawah teh kudu pinter. Nah. Ini power tuh. Jika lamun ngajar ke sekaligus pae euy. Tidak perlu diacelkan deui, ah. Terbalik. Power sekali. Yo, Urang baiklah balik deui lah. Urang dieu di ditu. Ya. Kira aku lalaki sieun. Gaul. Ieu ngeunah 3 nama euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng we kieu palawargi sadayana. Salam-salam kanggo sadayana nu aya di mana wae. Kang. Galak. Naon di wae atuh teh urang tegas ngeunaheun ngomong teh teh. Ge heula.
urang teh kan di Majalengka ieu teh ya. Heeh. Nya meureun logatna oge kudu Majalengka atuh kitu mah. Aya heueuh kitunya. Ya heueuh. Heeh. Jadi orang nandakeun nyaho bahwa orang teh ieu teh keur aya di Majalengka. Nya heueuh. Oge kitunya, heeh. Balikan deui. Nya balikan deui kurang Majalengka eta mah. Bener poho jo lampura uing jo. Heueuh teu nana. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu kabaraya-barayanya. Ayo wing teh ayeuna teh alhamdulillah ya kekayaan sehat walafiat lain jo. Oh, urang oge teu keur sehat ieu teh lain. Mudah-mudahan di mana wae ge baraya urang kabeh kerayaan sararehatnya. Amin eta. Alhamdulillah ya urang teh panggih deui ya jeung Kang Panjul ya. Halo baraya sadayana kumaha daramang lain. Alhamdulillah saya mudah-mudahan aya dina kasayannya. Amin ya robbal alamin. Tah ayeuna wing urang ngadongeng ngacaplak lantaran ada di Majalengka jadi logat jeung gayana ge kudu di Majalengka nya meureun. Heeh kitu. Ai heueuh nya. Namun misalkan orang cicingna keur di ditu tuh di daerah ditu tuh. Hah? Bogor misalkan ya logatna kudu ku Bogor deui. Oh kitu. Heeh. Oh, heeh. Ngarti anu mah wing ge. Heeh. Jadi ayeuna mah kieu Jul euy. Mah. Wing teh nya eueuh deui da aya acara wing acara dongeng. Heuh dah. Kuning rame nya dongeng teh nya nu arus teh nya. Wah, loba keneh nu can diguarge he. Loba. Lu nya loba kitu nya nah. Ngen tah saeutik atuh ayeuna. Nya heueuh ku aing teh pan ayeuna teh dibere dewek teh nya. Oh, saeutik tuh. Da aing di Majalengka mah dewek naon hileud. Dah awak jongkung gede kitu bet sieun ku hileud. Aing ku sieun-sieun. Nah, ye kami mah ye genyal kitu. Lah eleh ku awewe dewek mah. Enggak mama. Alah awewe mah meuni-wanian kan nu genyal teh he. Heeh. Balik di kadongeng eta kumaha ieu? Heeh jadi kieu Jul euy. Ingat wing mah baheula nya cek nu ieu teh. Cenah baheula mah pan aya golongan anu dongeng perlombaan teh. Heeh. Jadi setiap negara teh euy perlombaan teh ulah eta mah mun rame. Mana? Loba pisan jelema teh he. Saking kuresep eta perlombaan da internasional cenah eta Oh, teh. internasional ta teh. Oh, kieu jadina teh. Baheula teh nya aya perlombaan tradisi-tradisi. Jadi anu di Indonesia teh gelung teh atawa konde nya ho. Heeh. Tah luar negeri ge bari saut. Nu kieu-kieu kieu. Panganten gitu gelung nu kitu. Oh, Urang luar negeri gen bari saeun. bari saeun. Mataknya di negara urang teh aya perlombaanna. Eta teh Nya heueuh perkara gelung dilombakeun. dilombakeun yo malahan mah ti Jepang oge yo. Ti nu ramean kitu wah dipanggil eta mah euy Panggil teh. Oh ayeuna cenah lomba gelung cenah. Ayeuna ti Jepang cenah mucuk bahasa Majalengka teh mah nya. Wah, alus sama sagede nyiru yo. Kitu tah. Ieu meureun lempang. Nepi ka dikeprokan eta. Saking ku aneh meureun jigana mah euy. Wah, euy hebat euy. Itu gelung nepi ka sagede nyiru kitu eta. Nya meureun moal kahujanan cenah mun hujanan teh kitu. Keprok. Wah, tarjo deui ti Malaysia eta mah. Di Malaysia nu ayeuna mah. Segitiga di dieu teh digigir. Heeh. Wah, berkikituan teh geuningan euy. Kieu meureun nyaannya juga nu kieu. Keprok rame eta oge. Tindi eta. Wah, tuh di Malaysia cenah. Alah, alus oge nya cenah. Kitu eta. Alus eta gelung teh. Kitu. Mangrupa-rupa eta 5 negara teh euy. Pas di Indonesia, ya Indonesia. Nu datang teh gelungan botak. Botak atunya di Baledogan. Di Talenggoran Ini daekna anak ge. Da lomba gelung datang botak kumaha? Wah, eta mah ku masyarakat teh. Lu senal anu naon turun euy. Urun eta oge nanahan mah nya lomba gelung botak kitu cenah kandikeun buukna. Cenah kitu. Cek urang Majalengka teh nya dari teh dah heus wah, eta mah di dinya teh batu teh hujan batu. Tangkakeun ka kieu tah. Cicing eta deweknya nanahan cenah cek anu lomba peserta teh. Heeh. Angin nepikeun ka hujan batu ka hop olah tenang. Da meureunan ngerakeun lah cenah mah warga Indonesia nepikeun ka botak kitu cenah kitu. Lomba gelung teh.
lomba gelung dikirim nang botak kumaha ceritaan tuh. Maksudna mah ngerakeun. Tapi peserta eta percaya diri yo. Nepikeun kieu tenang. Langsung lah repeh. Aingnya ho. Kieu anu babayadogan eta teh. Langsung repeh. Aingnya ho. Kumaha? Sing horeng teh kelekna digelung. Aduh. Kelekna digelung sagede kaleci. Aing teh ngabarakun. Ka calon aku bae tadi dulu. Yo, tadi nama pan botak dihinanya. Manehna nyebut tenang kitu ternyata dina kieu teh euy ayaan atunya menang juara kahiji. Da eueuh kelek anu digelung lain. Aduh eta. Mun kagugu yo. Eta loba nu sareuri. Aku seri. Mana mah seuri teh jiga ceurik euy. Serinya. Asli mah teh seuri. Asli digelung gitu. Lempangna bener rezeki. Aduh eta. Dasarnya aya-aya wae. Jadi tadi endi eta. Nah, eta tah. Bahasa Majalengka teh kitu. Aing teh gak bayang kita kelek digelung. Gutuk. Botak. Ayo. Tenang. Ay mana yang serikeun aing. Aing serikeun mana nyepertikeun euy. Geblak lematin seri. Aduh. Lain ngeuna seri mah nyari kulit huntu enon. Kalau bebe. Jadi pipi. Geus lah. Kuat repesnya. Bekala 1 2 3. Hop. Asli. Lain actingnya yang asli aja. Yo, aing seurina gorengnya. Paya aing mending kana disebut goreng euy, kan anu nyebut goreng ka urang berarti jelema jujur. Lamun nyebut ganteng ka urang fitnah. Lamun nyebut ganteng ka urang teu boga receh. Gitunya. Aduh, ieu mun panggil jeung batur pajarkeun ceurik euy. Padahal aing ceureum bae teu kuat ngeunah seuri euy. Aduh ya Allah, Rabbi alhamdulillah abdi dipasihan nikmat ya seuri. Harus kira sagala wae aing. Dongeng ti endi di eta teh aing. Teu bayang astagfirullahaladzim. Aya kenen tuh carita nu rada alus. Aya. Geus, aya dah. Asli aing cerita lain acting mah asli. Sumpah. Aing mah kieu jo. Wah. Aing mah geus eta babalapan mah geus babaitkeun heula lah tunah heula lain. Nyaina balik di ka Majalengkanya. Dongeng di wae jo. Caritana teh euy jul baheula teh aya nu orokan. Waduh eta nu orokan teh jul nya. Nepikeun ka sabisa-bisa babacaan meureunannya lain. Wah, ku Paraji baheula mah zaman Paraji jul. Paraji bidan lain. Ieu mah ku bidan baheula mah dukun bayi meureunnan. Lalaki eta teh. Awewe. Atuh bapak. Kuduna Buraji. Buraji. Mane otakna rada bener euy. Bener. Disebutna Buraji heula we lah. Salempengan dieu mah. Ya. Maraji we lah. Cocok. Asup. Jadi baheula teh aya nu erek lahiran ku Maraji. Nah, sabisa-bisa euy babacaan. Babacaan saking ku hayang lancar jeung salamat. Langsung lancar teh. Ya. Agus kitu teh. Gancang ning carita orok teh keluar. Burusut. Ngaburusut naon are? Borojol. Poho. Borojol we keluar si orok teh. Wah ceurik. Da orok mah orok mimiti bisa ngomong tak wah heula. Biasa euy diadanannya ku kolot teh. Ngan di dinya teh nanyakeun ka Maraji teh. Maraji kumaha cenah normal henteu? Aduh cenah. Kumahanya cenah atuh nyarerewaseun kabeh jul. Leungeunna teh kieu wae sabelah yeuh. Kieu wae sabelah. Kunaon cenah nanyakeun. Tapi cenah sing kuat teh sing sabar.
nya kunaon kitu orok abdi cenah. Ieu leungeunna teu bisa dibuka ngan kieu wae Jul. Ah, atuh Wah, nepikeun ka neang itu neang ge dikumpulkeun. Para ahli itu ieu teh. Oh, eta teh. Jelema pinter dikumpulkeun. Keukeuh si budak teh kieu wae Jul. Kieu wae. Heeh. Tah, di antarana aya jelema salah sahiji nya anu bisa. Bisa. Barang gitu. pinter. Cenah ngomongna kesoknya dibantosnya ku babacaan cenah. Uing ek buka ieu leungeun budak cenah nya. Wah, budak teh. Cek anu pinter. Cenah. Sok ceng kasep ada lalaki orokna teh. Ceng kasep cenah sok buka hiji-hiji ramo teh bager kasep pinter. Cenah. Dibuka beunang euy. Atau jelema nu rada jauh teh nukur ngabantu doa. Karario teh. Panasaran. Bisa begitu sih. Ya, panasaran Jul kieu we teh toh. Dibuka hiji buka. Anu kadua muka di wae. Anu katilu nepi ka 5na, nepi ka muka kabeh Jul nya. Nepi ka muka astagfirullahaladzim. Si orang pinter teh reuwaseun. Atunya beuki panasaran lain nu tukang teh. Nya beuki maju. Duh cenah. Kumaha Pak cenah eta ramo budak teh tiasa muka tiasa cenah. Nanging cenah ieu teh dina ramo teh cenah cacanakan. Jika nama dijoro beuteung meureun nya, nya meureun sok mawa-mawa orok mah nya. Aduh, panasaran deui kumaha. Aduh. Sebatkeun ulahnya cenah. Mangga we sebatkeun cenah cokolotna teh supados kasaksian ku sadayana. Nya. Geus bae sebatkeun wae tad cenah. Wah, anu ngomong kitu bakat tingku teu sabar. Tapi cenah kajeun lain cenah. Nya kajeun geus kajeun cenah nya. Dia sebutkan lah geus ame loba saksi dah aing geus teu sabar ya ngadengekeun. Dibuka di kitu di wae tah nyieun panasaran. Bukti deket. Keun bae disebutkeun, heuh keun bae sok cenah. Buru bae duh, ayo geh nyaho eta sebutkan. Boro-boro batur ieu oge kesel. Lain euy barang dibuka. Alah. Kumaha cenah eta, Bapak cenah. Sebutkeun naon? Ieu teh bulu nu indungna kajamret cenah. Lain disangkana jimat moh naon kitu nya. Meureun budak teh nya beureum kitu kaluar teh sasah kitu tah soak ngajamret meureun. Dibuka teh aya meureun. Ieu cenah ieu teh anu indungna kajamret cenah aya 7 lamar mah cenah. Aduh. Eta ku budak teh cepeng we dibekal meureun nya. Dasar. Ecek maraji teh kieu cenah. Pantesan tadi cenah begitu budak geus di luar, tapi eta indungna mending ngajerit. Meureun campur peureus cenah. Anu kitu bulu sok aja kaing cabut. Ada. Atuh 7 lembar mah lain saeutik. Sok. Kumis oge nya 2 siki di kitu nyeri atuh. Cik urang oge. Bulu suku cabut 2 we lah tong loba-loba. Paurnya eta nepi ka ngajamret gitu. Aduh. Apal teh budak nu kumisan? Apal teh budak nu kumisan? Budak leutik kumisan. Kumaha? Teh apal? Henteu. Lele. Anak lele jada. Aduh. Ayo ngomongin kalian nih hingkai. Ada lebih kalian ya. Aduh. Jo. Bener asli ngeunah ceritanya. Heeh. Dibandingkeun jeung dahar jeung rendang jeung kurame keukeuh ngeunah keneh dahar. Nikmat seuri ngeunah dahar. Geus bae tungtungna kajen ke aya waktu urang tuluykeun deui dongengna nya. Kan ieu mah daripada eueuh teuing kitu nya urang teh tuh. Ek mandi urang teh. Heeh. Ngan sieun euy. Tenang. Jabong sum hujan sincah. Oh iya. Nya heueuh. Ai urang Moal ieu mah kependut. ngambang. Kependut ongkonya. Kependut geus eta mah. Para wargi sadayana kitunya dongeng ti urang Majalengka. Ngisan? Nya ngeusan waktuna geus samporet eta jul euy. Tamporet. Ya heuh pan uing teh can ngarit, can marab domba kitu loba pagawean pan uing teh lain. Nya. Ya coba urang teh keur ngatur waktu teh loba pisan kitu ka dieu. Malum orang bisnis uing mah nya. Ya heeh. Ieu uing ieu Kang Erus teh jeung Dan ni Panyul nupang kasep-kasepna kasep pisan kasep. nah. Aduh, geus bae lah kasep lah. Merepeh. Nah, gitu.
Aya dicekapkeun dugi ka dieu wae siga nama euy, tapi ulah poho ieu tah. Nya, subrek yang komen. Di-share. Share. Barea-barea sejen. Tah. Aya iklan tong di-skip. Tah ieu teh subrekna sok kitu ku panjul takol. Ah. Ini kotorekan. Loncengna bunyi keteng-teng gitu nih. Tah. Ceceng nya. Oh. Heeh. Ayeuna uing erek pamit heula ka warga kabeh ya, khususna mah orang Majalengka nya. Umumna jang kabehanana warga Sunda lain. Nya bener. Di mana we ayana sing sarareha, sing salalageun, sing garede milikna. Amin. Nya, heeh. Nya uing mah urang pamit ayo. 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 Nya ditutup wae ku assalamualaikum nya. Sok enten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jul. Namanya balik uing tetebakan heula. Naon deui wae. Naon bedana nongtot jeung neng tet? Sarua bae. Nya beda Jul. Ari nongtot mah gede, Heeh. neng tet mah nu saeutik. Aduh. Ai, keseriusna Lain eta kabayang nu gelung teh.